Hari ini malehoy pakai bet. Males nyusuhan, males nanaon teh. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Jangan lupa gibah. Tumben eta si jenengan mas geus nyapuan isuk-isuk. Biasana ge isuk-isuk meh molor kene meulaan aing deui eta. Yalah, isuk-isuk mah kudu gudang. Biar rezekinya teu dipotok-potok. Mana aya rezeki dia kan kotok. Aya ge kotok eta rezeki aing lamun dipencit. Jangan ngenes. Tumben celah nyapuan. Jangan ini isuk-isuk campur bae. Isuk-isuk tebetan tengah cecaprak sia beneran. Wih, kayak gunyal-gunyal gitu isuk-isuk. Itu tah, sungut tengah kan tuturutanna. Isuk-isuk bisana ngacaprak bae. Geradang-danan ayo urang ka sawah. Urang nyaran tutut sugan aya tutut duda anu daekeun ka sia. Ih, aing mah isuk-isuk dibawa ka sawah. Tuh si Puja bae tuh bawa ka sawah ditu. Lah si pujama kana ngajegan warung sebelah aing bae. Soalnya lamun dijegan ku sia, eta budak kayak ngarah hutang bae. Sia mah moal menang duit. Cing lah, sungut, gareng, ngacaprak bae. Diranggesan nyapuna kedeng bantuan aing ngatutut ka sawah. Ya, aing loba pesenan. Kamari pesenan aing teh dibawakeun. Geus lah, aing nuk nurut bae lah ka indung mah lah. Cerewet. Eta sumut. Bisa nyari kanan doang teh cicing ini. Sudah hujan? Sudah mana yang mati subuh, ke sholat, terus mandi, gelis deui kieu. Oh, geus, bang jagaan keluar rumahnya. Soalnya mana kala tutut heurang ka sawah tuh jeung si janda eta sia nya. Oh, mak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan warung ieu aing rame dijagaan kuno hiji deui mah. Mudah-mudahan aing beranak haji. Ayo mam, let's go. Mana ngajak ke sawah ya? Ngaret amat. Ayo tuh, angel ih, ngajak ke sawah ongkok. Nang bae meureun. Ah itu. Da kadang aing nyokot ember helan jeung tudung. Astagfirullahaladzim, Aisyah kurang ka sawah make payung. Komen bae banyak polusi. Enge, make tudung ka sawah mah, ulah make payung. Ayo ke sini. Hayo atuh ih, nek naon tuh eureun ninggal leumpang. Aya teh sia ka sawah make sendal. Atuh iya lah kan banyak butiran debu, ntar aku terjatuh tak bisa bangkit lagi. Anjay. Iya, coba yuk, bawa ke dulu ember aja, masa Allah. Aing sudah mau ngalunjak ka kolota. Nih aing mau ember, geus payung aing malekoy, deui gila. Iya ka sawah doang nya. Mak, julang mak. Mam, jurang ini mah. Ini mah belum seberapa jurangnya daripada jurang kehidupan kita. Mak, sudah rapuh. Aduh, ini rapuh. Dak, aing mah seperti kehidupan. Gak ada pasangan rapuh, guys.
kan geus amat. Ih, isuk kene geus gombal bae. Kan awe mah gampang, Neng. Di gombalan BG laju seneng teka cek jajanan. Lah, ngomong be teu boga modal. Mesti ngobrol di jero bae. Itu. Pusing aing lah. Ini kebahagiaan di mimpi doang. Nyata mah pahit. Mana beuteung lapar udang es kieu, sarapan eueuh. Aju geus ka mana ieu nya? Nah, aing meunang si Aceng ieu, supir mangga kebahagiaan jeung mana mah. Lah. Woi, Bot, kemana sih ya? Pusing aing ceng lah. Mangga kebahagiaan di mimpi doang aing. Anggeus Bot sih, mending es bae kenyataan si Majapahit. Nya aing udah es di sama ceng, kumaha sih? Kana Bot, kak aing yo bergadang, isuk-isukna olahraga, sehat, karak bahagia bae. Ingat ceng, kata Bung Roma. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada apa ceng? Temannya. Begadang jangan begadang. Emang atuh, abe akan Kalau bikin ngeunaheun. tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau Ada kopinya. ada kopinya. Olahraga baik. Kurang nyari kebahagiaan yang ayo. Ayo. Aja sih olahraga nggak sarapan can tuh. Encan tuh. Kumaha sehatna aja olahraga teu sarapan. Aja kumaha? Bari orang mending ke warung hanteu bae. Bot, si apal tuh motor itu? Eta mah motor masuk ngojek bujah, ceng. Urang gawean yuk, ngalunjak kita budak isuk-isuk geus nganjang bae. Beri. Weh, kenapa Bot? Yang kacamata yuk. Cek kumaha bae aing mah. Pakai heula ya, ganteng. Jadi kumaha nih motor? Tudeng we urang dielana. Bari urang kedua lah, kedua mana. Urang deui lah. Beri. Jadi Bot. Pakai sepatu. Oh itu aing. Oh, yang nangguan di dia nya. Weh bos, isu kenang geus nganjang bae. Ceng. Tidur ceng. Lu main ke sepatu lan. Oh gerak. Ya. Aya naon, Bot, ceng? Henteu. Dia kamaranna ya, rareng amat. Mama jeung teh ka sawah na tutut. Oh. Nah, yang sebelah dua. Tuh nungguin ya. Oke. Aisyah orang mana? Si orang mana? Bunget dong pinggirannya dia amat. Wah, tanya ka aing sia. Beus aing ceng. Cia hayangnya mah manehna teangan Epina piercing pop. Porpep. Oh eta maksud Saya aing. itu menyong Facebook aing. Atuh sugan sih mah awewe anu neuleuh. Nu galeulis. Geus lah, kuring aing main cepan dari ieu. Tanggung amat Bot minta ceban. Cepet minta mah. Pan urang mah preman yang baik, ceng. Ayo poho. Udah tuh duitnya cepan dia anjing masa belak. Nah, geura bikeun duitna. Iya. Belang kaki lu. Lu jak aing. Mangga setelah ya, di masa belak. Tengok kantongan. Bot, ceng. Ya sudah kan geus jadi. Oke, siap. Makannya enak nih, Bot. Baheula nih. Ya, udah tahu goreng eta. Pede, aya anginan ieu pede lah. Duit bang.
duit nggak benang ke orangnya. Wari tinggal motor kurang jahilan. Beri. Pegang sepatu data. Lalu. Bos mah naik, dia mau dorong, dia mah. Ini kayak aman sih. Ngumpet aja dia. Rumah. Aduh, aing. Ngelunjak ya budak. Mana sih? Nabrak aing jak amat, Ceng. Nabrak aing. Sini lah. Wari orang ke sawah. Ay, motor aing kemana ya, Beuh? Saudara, Motor leungit, Teng. hei, oja, bantuin bejakan ke RT mang. Apa diumumkan ke masjid? Masya Allah, kasungkan ke bobaan, Neng. Masya Allah, itu benar muda. Mana? Neng, tolong Neng, Neng. Mang, tolong mang, tolong. Tolong mang. Sekenalan, Ceng. Tuh aing di jailan ku si emot ke yang aceng. Bawa motor yang disempat yang si Acing ieu sebutkeun. Mang, tolongan tuh, lanelkeun betu motorna tuh. Ay, bangsa tuh budak atuh dikenang motor aing disebutkeun. Orang jara deh eta budak. Mayu aing keluarna. Neng, aprek lah. Dasar kolot kapoe lain geura tolongan aing heula. Geus Ceng, ulang arung beceng sudah baik, sudah baik. Menang sebelah mana yang tutut, Pak? Terus kajian sih sia tututkeun bae aing nger tutut. Pokona mah kuare yang kudu meunang ieu tutut. Udah datang kata meunang sia. Oh, geus kira turun. Sia nita-nita aing. Bisa sebut kalau teh poe geus sia bae anu turun. Aing anu neuleukeun. Nehi, emet neuleukeun bae. Mung mah kuare mah duan nyarna duan. Oh, geus kira turun teh heula. Ya loba ya di dia itu ya. Ya atuh sia ulah dia. Bantuan aing nger tutut. Nehi. Pokona mah bantuan aing nger tutut. Oh, geus kaneng. Ngabaca bae pas manuk wik. Oh, sira nangeng. Sing kebagian kan, Bos? Jangan aku bisa bahagia. Ih, orang ka sahabat yang kebagian. Berangkat. Bot, sing semenang kebagian, Can. Can, Deulekeun aing ieu keur ayam ke sepatulan. cek naon, Ceng? Atuh deulekeun bae kedeng ieu. Bahagia mah sederhana, Bot.
kita yang ciptakan sendiri. Anjay, gula anjay. Iya mau apa tuh? Ayo apa yang mau yuk? Video kenain aja di kenangan aing ge terindah. Boleh. Cek aing ge, bot, bahagia mah sederhana, aing kos piro ge bahagia. Siap kunaon ceng, penjelas amat. Kos kieu bot yang kebahagiaan mah. Ini rahasianya. Coba aja dulu ya, gitu. Kenang ceng yuk. Bahagia Lin. Oh bener ceng, bahagia. Aduh, aing. Bahagianya asal Gitu Lin. hanya bahagianya. Ampun aing mah. Meski doang ya bahagia. Bahagia itu kita yang ciptakan. Oh bener ceng. Kita orang bahagianya. Iya. Tapi ngebelokot nih ceng. Dah, ajeun, yang penting bahagia. Bener. Buat. Itu lain siapa? Mana? Itu. Cak aing begitu sawah gitu ceng. Damanya ayo gue gigi sawah, gelis kos gitu, semok, seksi. Ayo orang canggih lah. Ayo. Ayo. Oh, jero amat ya. Seperti dalamnya hatiku. Kalaunan guys, ya mah nyapu kita udah bener. Ih, bos juga yang bener. Hai ante. Hai mom. Geus tuh ceng, mana mau digoda jangan kolot. Ajeun, amin ke orang taruh bebaring utang sebelah. Main baper. Oh, bener. Udah di Radenan. Tukang hutang seblak mah. Pantesan untung anjangan hari mama ge judes ieu sombong. Aing mah lain sombong, aing mah garicu deket bebegik sawah. Oh sih mah dari cunya, tapi lumayan bela jeung mantuan ngalatutut aja. Oh nya, wari urang gawekeun ngalatutut. Genteng, tadi bantuan ante gerak kasep. Yo, emberna, bantuan aing ngalatutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton terus di channel kami Kembang Desa Official. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa jajan di warung pojok sebelah. Terima kasih.